Daudan anjir tiis kieu dawagan tanu Lain tiis, Bi. Dingin seperti sikapnya. si anjing mah disebal goblok Sikapnya. goblok anjir anjing Terus teh anjir. Beneran. Beneran CS di bodak araya. Pi tolong. Barudak kontak euy. aya naon Naon ieu teh? Cigana urang teh CS. Arek digebukan jelema euy. Aduh. Digabogan. Pusing. Motor. Aya 5 motor atau 7 motor mah CS. lah gulungnya sakitu mah nya gulung bae kana 5 7 mah tuh Kelak. Kumaha caritana kumaha eta bisa gitu. Apaan kieu CS? Urang teh teu motor tadi tah. Di Banjaranyar Jalan Raya. Urang teh jongjon. Rok urun pas lampu merah. Eta jelema nu ngabring tukangan. Urun. Dieu anjing, aya 7 motor. Urang ini deui. Eta CS nuturkeun kalah. Bagi kandol kacurigaan urang. Buah eta jelema nu kagebugan urang. Urang pas eureun deui pas lampu merah nu kasabaraha ka 3 asal tinggal 2 tah. Urang eureun deui we bagi curiga urang CS. Aduh, mentak kompakeun pi. Nya mu. Mentak kompakeun euy. Aduh, Tong suap siap nu sia teh. Da kabehna lagi kitu atuh sia teh blak. Lampu merah nya eureun kabehna lagi na teu kangen maneh atuh areureun blak lain nuturkeun maneh di GR teh si ieu anjir. Tong sugan bener anjir menge siap kana 7 motor mah sia mah moal bener sia mah. Sirah anjir itu bener sia mah. Ya aing oge. Percaya teh untung anjing kita langsung percaya aing geus ieu. Tapi omat ulah sok seri sorangan isi tenah cekatur jelema Panjang galatama make naon nya belanya. Aing bingung geus ku itu ku ieu teu naik wae anjir laukna. Aing kumaha nya euy. gampang lu gitu mah CS. Soal mengepan soal mancing casbla geus pangalaman. Make naon? Yo, casbla mah baheula. Lamun nguseup teh suku epan bubuk besi. Si bubuk besi teh dicampurkan ojong epan keleng teh. Dikulasik sampai rata. Kumpul. Lung bomkeun kana balok. Pul. Terus Wan 5 menit mah antengkeun heula. Tah sambil nungguan urang persiapan. Nalian semprani magnet teh nih nu kurut sound system. Kalian geus 5 menit. Lung. Cepung. Tinggal betal CS. Narapel si lauk teh gampang, tinggal wadahan, lung deui, narapel deui. Enteng. nya da lauk teh paku casbla si ieu ampun rempagna anjir sirahna. tapi omat ulah sok seri sorangan isi tenah cekatur jelema Urang mah keur baringgung ieu teh bla euy duh aing atuh boga duit euy. CS. Kalau sok pepayahan CS, percaya orang mah ka maneh. Isi payahnyaan. Duit panas bla aya oge urang tengah leleungit eta ge. Tapi panjang usaha bla duit eta mah duit panas mah. Haris CS, ulah sok bodoh-bodoh ting CS. Soal duit panas mah gampang. Serahkeun ka Casbla. Ke Casbla mun balik di imah aya keneh paracetamol. Ke dibikeun kadinya. Dijamin turun langsung panas CS. Please atuh bla. Pan duit nu panas lagi ampun anjir maneh
Geus rempag deui wae. Tah lamun sirah di dinya nya tah tarang anjir nu herang eta tah. Lamun misalkeun panas dibari paracetamol mempan. Anjir pan duit ya mah blah. Ampun aing mah maneh mah. Ces, ada ke mana? Geus da atuh. Ari embung ku paracetamol mah asupun kana kulkasnya. Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi tenah cepat tur jelema edan Dulur-dulur kamonesan Kadaria urang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi tenah cepat tur jelema edam Di dia geningan Mang Rusdi neangan bieu ka imah. Nangan. Heeh, nginjem parang cenah. Terserah Rudi urang mah mengurus di keur keheul urang teh. Heneng kana teh otak cicing di desa teh Ces mengurus di urang keheul lah. Kunaon di? Kamari nginjem parang ka urang. Heeh. Tapi kapejet Ces. Mun urang mah benerkeun eta mah janji goler we di emper. Leos indit manehna. Padahal ngaran jelema mah Ces. Toge goreng ge ku baso. Ulah janji goler janji indit. Terus di ya omong pisan urang. Naon toge goreng ku baso ai maneh. Hade goreng ku basa meureun blah. Oh, geus ganti Ces. Tiba lagi gitu can rubah. Ampun anjir si ieu rempagna. Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi tenah cepat tur jelema edan Cik cek maraneh ieu nya tukang dagang naon anu jagoan. Oh. Cuk urang mah tukang cuangki, cuk urang mah. Nah, Tukang cuangki mah ditanggung nggak bege unu didorong panan. Unu gorobak didorong disurung. bener nya ditatanggung nya berarti jagoan nya eta. Oke. Lain cek urang mah tukang ngalak kadu soalna nyanggap kaduna di heden Di heden belum emangna anjing. Emangna Ultraman anjir nyanggap kado di heden sih ya wae anjir. Pakai anjing geus cas blok. Yo, nu leuwih hebat mah tukang tahu bulat, Ces. Nah, Tadi orang tuh di ditu tukang tahu bulat diguling. Bulet. Geriling. Mobilna? Mobil lah, guling kabeh Ces. Eta mah ku jago-jagona Ces. Tukang dagang lah si jelema kalem be santai euy. Padengena teh tahu bulat digoreng dadakan di mobil 500-an gurih nyoy kan jagoan Ces. lain supirna sih teh. Eta nu nyanyi lain supirna, eta kaset bla. Teu jago anjing tuh. Wadang itu kercerik, tukang bakso bulat, eta tukang non, tukang tahu bulat nama. Parna. Nih, iya. Kaset bla eta mah bla. Kunculungkeun ya. Yap lah tunjukkeun aya. Tapi omat ulah sok seri sorangan Bisi tenah cepat tur jelema edan Kamari maneh ka mana bla? Oh ning di imah. Apa urang teh kamari ka Tasik Ces. Oh, geus naon? Biasa ya keperluan. Temen lila geunan ya nong gitu. Kapaksa Ces. Kapan urang dekat tetena motor euy. Heeh. Eta mah pas manggil lampu merah. Urang teh lila dina ngadadago be. Oh, nu hejoan Ces. Jadi lila. Kapaksa urang endong. Nah, anjir. Tepan aya tilu meureun lampu teh teh. Beureum, koneng, hejo. Awan we jana teh hurung-hurung. Justru eta eueuh Ces, di dadago ge. Borom kan aya.
Oneng, nu hejo, aya ge biru, ces. Ya kepaksa urang ngendong di ditu, ada dago. Aduh, pabolit pisan eta nya. Peraturan juga gitu. Kakayut. Bla. Geus diganti. Nu hejo eueuh teh eta teh nu biru teh ngagantikeun anu hejo, Bla. Nu hejo teh jalan eta sarua keneh. Di dagoan kumaha eta? Nu hejo eueuh. Eueuh, ces. Depin ka ngenong di ditu. Heeh. Tapi omat ulah sok seri sorangan, isi cenah kepatur jelema edan. Dulur-dulur kamonesan, kadaria urang ngumpul seserian. Tapi omat ulah sok seri sorangan, isi cenah cek batur jelema edan.